Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ayat haji pasal. Aqallul gusli ari pangsa eutik-eutikna ngadusan ta'mimu badanihi eta ngawalatraan badana, badan mayit maksudna, bil ma'i kucai, wa akmaluhu sareng ari pangsampurnana ngadusan mayit ayagesila eta yen ngadusan jalma sau'ataihi kana dua gogorengna jalma, wa ayyuzila sareng yen ngaleungitkeun jalma al-qadaro kana kokotor min anpihi tina pangamungna, wa aywaddiahu sareng yen ngawuduanana, wa ayyudlika sareng yen ngosokan jalma nu ngadusan badanahu kana badana bisidri ku sidir sabun mun urang mah, wa ayyasubba sareng yen ngocorkeun ngalirkeun jalma alma'a kana cai alaihi kamayit salasan 3 kali. Ieu pasal natelakeun tentang ngadusan mayit. Tentang ngadusan mayit pokona mah aya batas minimal, aya batas maksimal. Upami urang bade nyanak batas minimal, aqallul gusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Ari batas minimal ngadusan mayit teh pokona walatra we badana kucai gitu. Di banyur we kucai. Matak lamun di laut mah ureunan tinggal di naon we? Ya tinggal di keumkeun we nya lamun di laut mah. Seperti anu ibadah haji kapungkur makan melalui kapacainya. Tadi antawihna teh sok aya nu maot saurna. Nah kitunya jadi pokoknya batas minimal mah pokoknya paya walatra we sadayana kacaian gitu. Aya nu maksimalna wa akmaluhu ayyaghsila sau'ataihi. Ari pangsampurnana mah ngadusan mayit jalma nu ngadusan teh pangpayuna kudu ngumah heula 2 gogorengna. 2 gogorengna teh maksudna mah kelaminnya payun sareng imbit gitu. Geun disebut 2 gogoreng sabab awon kasebatna lamun katingali. Tuh. Awon goreng lamun katingali ku batur. Nu matak dina waktos ngudeung ngadusan oge kedah tertutup eta mah nya. Tutupan. Bade ku kain gitu, bade ku daun, nu penting mah tertutup ulah sampai terbuka bebas. Tambalahkan di urang mah osok di arodonan cenah teh nya, di rodonan. Jadi diomehan heula kitu si mayit teh. Baik anu payun atau nu pangker itu sina bersih. Sabab ari maot makan liang-liang teh terbuka itu. Lumatak dina keterangan al-ainani wika usahi. Jadi 2 panon teh pangrod bujur. Di mana-mana ayeuna
panon peureum takomo lamun memang tos teu aya ruhan mah tos nyawananya tos teu aya maka palawangan teh jadi terbuka gitu. Terbuka. Jadi bakal ngalir gitu. Numawi dina wudu kan batal ku sare. Nah, sabab dina waktu sare mah jadi klep bujur teh terbuka gitu. Jadi aya kemungkinan angin nu kaluar. Wa yuzilal qadara min anpihi. Sareng kedah ngaleungitkeun kokotor tina pangamungna. Nah, tina pangamungna nya kedah dileungitkeun sing bersih gitu. Kadang masuk aya darah gitunya. Rupi-rupi nu maot teh kan. Aya nu nguluarkeun darah dina waktu ngalepaskeun teh ngalepaskeun roh. Tanu mawi kedah dibersihan. Wa yuwaddi'ahu diwuduan cenah. Tuh, diwuduan si mayit teh. Tadina mengenai wudu ieu aya pendapat lain anu nyebutkeun aya anu memang diwuduan, aya oge dina sateu acan ngadusan mayit teh kada dikumah anggota wuduna. Jadi secara berurutan, ti luhur tuh dikumah gitu. Terus ke handap tuh. Jadi si anggota wuduna teh kada dikumah sing bersih gitu. Nah itu ngantang tuh sateu asana kan kada bersih heula tina dua palawangan anu awan teh tadi sebatna teh dua gogoreng cenah. Kumaha nganiatanana? Nawaitul wudu al masnun. Tuhnya. Nawaitul wudu al masnun lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Niat abdi ngawuduan sunat ieu mayit karena Allah Ta'ala. Tatos diwuduan mah biasa diadusannya nu tadi teh. Wa ayyudlika badanahu bisidri. Kada dikosokannya, kada dikosokan, dibalurku sabun lamun ayeuna mah da geus aya ayeuna mah sabun baheula mah ku sidirnya. Jadi mun ayeuna mah semacam sabun itulah ari ayeuna mah. Badana teh sadayana di sabunan terus dikosokan gitu. Wa yasubbal ma alai salasan. Sareng ngocorkeun cai ka mayit teh 3 kali. Tah jadi diakhiri mah kunaon? Ku cai di banyur 3 kali. Nganina ngadusan mayit teh anu ngadusanana sunat saatos ngadusan mayit teh adus. Tuh, adus itu. Tak itu mengenai ngadusan mayit tanya. Wallahu a'lam bishawab.